warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng tepang wargi-wargi sadayana di mana bae ayana sareng simkuring Aib Saripudin oge kersana Abah Rombeng. Alasan anjeunna alhamdulillah dina wengi anu ayeuna kersa rumpaheun nyumpingan ka simkuring. Ieu panginten hiji kebanggaan kagak simkuring disumpingan ku kesana kasepuhan. Warga-warga simkuring di mana be ayana orang Sunda, orang Jawa Barat, di kidul, di kaler, di kulon serang dewetana. Salam di simkuring, salam baktos, oke di kesana Abah. Mugia sadayana ginadar kujengan sehat walafiat lahir nerang batin. Warga-warga sadayana di nararaga simkuring memulai bahasa Sunda ngawangkong bahasa Sunda panginten ayeuna kasupingan ku kasana kasepuhan kasana Abah anu gaduh channel Cap Kaleng Rombeng sinareng channel Urang Lembur anu kaleresan ningal kana video ieu nyohonkeun dorong doana sinareng dukunganana ka channel simkuring supados mangga di klik subscribe oke kak channel Abah mangga konten Abah dina videona seputar mobil-mobil rombeng. Sekarang di kampung Bolisu. Pada sakedik panginten Bah pada naros. Mangga. Margi konten dia simkuring aya pembahasan tentang bahasa Sunda, ngamumulikeun bahasa Sunda, utamina kana babasan sepuh kapungkur Bah. Oh gitu. Siap. Abdi sakedik ageungna hoyong nya menebar kebaikan atau napi ngamalkeun ilmu utamina dina bidang bahasa Sunda banyak. Aya babasan sepuh kapungkur nyaeta tina perkawis simkuring hilap deui. Mobok manggih gorowong. Tah eta. Cobi ku Abah di sakedik gitu diperluas anu disebat ku mobok manggih gorowong teh kumaha Abah? Janten kieu nya. Lir ibarat lamun urang eukeur neangan nucan kapagi terus aya jalan di barat ieu teh keur usaha gitunya aya jalana panginten sapantuskeun kalimat mobok manggih gorowong teh di mana-mana orang boga kahayang pasti aya jalan gitu pasti aya jalan di antawisna aya nu hoyong janten YouTuber kumaha carana aya jalana balik ke Bandung kumaha carana aya mobilna eta wargi-wargi janten pas pisan sareng anu dipimakan ku simkuring anu dimaksud ku Abah mobok manggih gorowong teh ayeuna kabeneran simkuring keur hoyong aya rencang ataupun hoyong aya dina upami pembisnisan teh mah hoyong aya kamajengan Abah masihan peluang ka abdi nya alhamdulillah hatur nuhun Bah parantos masihan kesempatan kasih kuring kangge ngawangkong sapertos kieu sinareng Abah nya sasama wargi-wargi ieu teh henteu disangka-sangka nya sareng Abah sapertoskeun kieu teh ieu panginten parantos aya ti Lauhil Mahfudna nya di kodo sareng iradatna Allah teh parantos ditakdirkeun bahwa dina wengi ieu wengi naon teh Bah ayeuna teh minggu salah wengi Sabtu aya nama Wengi Sabtu ya. Wengi Sabtu tanggal sekian tahun sekian kitunya abdi kedah dipendahkeun sareng pangresa Abah itu alhamdulillah Abah Rombeng ya teh sekedar lalalian unggul warga-warga Rombeng itu teh da ari asli nama henteu Rombeng ya kan ari pribados mah dia sekarang disebatkan Rombeng ya ketiba pribados nyebatkeun sae tapi disebat Rombeng eta upami Rombeng disebatkeun sae alhamdulillah diibaratinana ieu Abah teh upami dina hiji buah mah panginten saperti kadunya Bah walaupun warna cucukan tapi lebatanana eta panginten mabok manggih gorowong teh aya keneh kacirangan mohon kumaha Bah tah di antawisna ka para YouTuber di antawisna mau pilih aya anu kaabotan kumaha carana kumaha teknikna kumaha jalana kanggo milarian atanapi urang tiasa jadi YouTuber tah ieu warna gorowongna tiasa janten mohon atur nuhun
Ari selesai nama kieu nya upami ninggal kana kesuksesan mah abdi lebih sareng pangarsa Abah. Abah mah tos alhamdulillah wargi-wargi channelna parantos resmi Abah ieu tos janten mitra YouTube nya aya abdi masih kena diverifikasi. Ya mudah-mudahan abdi oge dina waktos anu caket saenggalna. Nyuwun nanti Abah, wargi-wargi sadayana mudahan simkuring oge Abah sapaposna ginanjar kelenjengan sehat walafiat lahir batin. Sakitu panginten dina raga ngawangkung Sunda ieu hapunten tangtos seueur kakirangan anu nembe didugikeun imam mau sakedar ngawangkung ngungkul atuh cenah aya saena eta sumpingna tina keterangan-keterangan agama anu lepatna eta istura sumping tina kabodohan simkuring. Wabos sapanon terang sapakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.